Ah, sore adeh. Jangan aing sekolah geus balik. Duit bekal tapi na beak ya aing. Duh, balik lempang jauh keneh deh. Dengan megat motor ya mah. Tukang ojek tapi ojek aing bayar nang kayak di imah ya. Tukang ojek aing ojek Wow. Kerupuk saya di aur-aur ke jelema teh. Mubajir hakanan picenan kieu. Hakan beki mah hakan. Geus ya. Ih. Geus liat tigana teh Hakan beki mah. Ieu saya nu ngawur-ngawur hakanan kieu. Lah kepo atuh jor teuing batur nu loba uangna meureun. Saya teh mubajir ya hakanan di picenan kieu teh. Dosa. Mesti mana sih teh kehead? Sekolah tuh aing. Kehead sekolah kos nu rek ka Cibogel sia kos rek mantau ngarit. Tegaul sia mah. Tegaul hirupna. Gaul kumaha kehead. Sia bating gaul jadi sia mah. Tegaul dah sia mah hirupna. Ieu teh adeuleuh tali sepatu ge pita aing mah. Kieu teh dangdanan keur ngetren ayeuna di sekolahan aing. Aing jadi kaper boy. Pakat we kehead eta sepatu geus durukeun dipake keneh sia mah. Nah aing ieu teh sepatu pembawa berkah. Aing mun make sepatu ieu awewe pada jatuh cinta ka aing. Sepatu beleuwuk kos kaki koneng sia mah ampun. Sia mah sirik we. Aing ngaripuh. Atuh dari budak urang mah kieu nya gaya. Ojek aing lah bawa teh ngomong. Ojek. Duitna lah. Engke di ditu atuh. Teu hayang. Sia mah gojek oge di mana-mana mayar mang ke paneuri. Kan aing ngemer teh diserokeun di gojek. Buru. Beungeut penibu hangit. Penibu hangit ki awak sia. Pan aing belajar olahraga. Duit tilar engke gitu ku aing bayar. Kesangeuk asup sia nu adul sia mah. Moal. Wah, aduk soang. Ieu mah. Ayo atuh. Duitna lah duitna. Sia mah nipu. Engke pura-pura rek heula di kosi Karman. Moal hayu atuh ayeuna. Ini suka di duit lah. Engke ku aing dibayar duit mah di ditu di imah. Waduh, da kata percaya. Pan aing teh budak sekolah, saya teh geus beak tuh dipake uang jajan. Komo ke budak sekolah kos kieu aing ngari. Bur calana aing semua resot we ge yeuh. Gampang we atuh kehead sia mah. Capek pan jauh keneh. Ieu mah. Jauh keneh ti mana ti dieu kadinya sia emang imahna di mana? Eta di dinya pasir luhur. Eueuh jelema kieu rasani pasir luhur mah cager kabeh. Budak sia we cicingna di leuweung wae. Hayu atuh. Sia mah geus tua bangkari boneka gambar tongeret kitu etas. Tegaul. Ih, nu kita lintong ngeret lah bubu. Aduh, pegat aing mah Tuh. Meuli atuh dilajaran anyar ngabadag nu kitu geus teh. Moal ieu tas pamere ayang aing ulah mama. Jangkrang we sepatu ngaku gaul ari tas boneka tongeret. Tongeret pugula bubu nu kieu mah. Lain kehead nu kitu mah lain lah bubu. Lah bubu. Atuh buru hayu aing ngojek Ayo lah. Naik kehead. Tas aing rajet di imah. Ayo atuh. Dorong. Eueuh etaan eueuh. Teu kudu digejrug ieu mah matik oge. Terus tukang ojek kempleung ieu mah ya. Pibangseunana keur mah aing capek ayo ditangga dorong sia mah. Atuh si arek naon ngadodorong. Arek naon ngadodorong motor van puguy mah metik sia mah. Aduh. Sia mah abang-abang sika anak kecil. Cek sia ieu kudu digejrug. Pan ieu mah metik poho dewekna. Teh ieu mah. Hai atuh hirupan aing rek ngojek balik sakola ieu. Dorong di saati di kadinya sekolah madrasah oge ayeuna. Geus cangkeul aing. Heueuh tuh hayo. Geus atuh coba hirupan aing capek oge Ayo kehead naik. Coba hirupan deui. Akina modar meureun ieu mah. Akina coba awas yang tempo bensina. Beak. Padahal meuli tadi 2 deka dewek. Atuh ieu mah pibanguseun keur naon ngetem di tempat ngojek ari beak mah. Tarerayang. Nya aing mau ngadorong nya aing kudu mayar. Atuh pan kehead kudu mayar meureun naik motor. Aing ge duit teh beak tuh. Kita balik deui aing. Leumpang geus sia mah. Geus ku aing dianterkeun ti ka dieu. Aduh. Cik sia ngajangkor ka ditu lah. Arek dewek pibanguseun ieu hirupanna motorna. Pusing. Ngari eta sia hirup. Sia modar hakan modar sia. Daek init lah nya. Jor sia init modar mah hayang nulungan aing.